mitra pamiarsa, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mang Jaya sapara kanca baden raskeun hanca dongeng nuka tunda carios nyambung judulna nyata Rusia Tunjung Sari. Para wargi sadaya harita teh atuh sabada cep soleh atawa jang soleh datang harita teh keur ngobrol jeung firman itung-itung ngalaporkeun kitu nya mangga. Harita para wargi sadaya sabada soleh ngalaporkeun sing sakur kajadiana atuh geus kitu mah soleh pamitan malah mah tuluy ngaleos dina leumpang naga gancangan sababrek terus digawe. Koloyong cep firman ka jero kebat asup ka kamar ngaitkeun ka meja jeung calana dina kapstok. Tuluy ka tukang rek ngumah motor sabab Mang Pajar badegana keur nyepankeun karihan. Acan ge parat ngumah motorna dihareup sada sora awewen awe salam. Atuh ngumah motorna teh para mitra teu dituluykeun malah dibikeun ka Mang Pajar sina dituluykeun ku Mang Pajar. Lewas cep firman ka jero ana brai dibuka si horeng Julaiha mitohana. Geuning mama, mah ngalinggih mama? Teu ngadamel Asep? Tanya Julaiha bari ka jero. Teu mama, jalaran rada teu raos lah. Sareng kelorsan teh namanya teh aya tamu mama. Mangga kalebet mama, mangga. Tema cep firman bari nutupkeun panto. Gek Julaiha diuk kitu deui cep firman yang hareupan. Kalawan cep firman pokna. Hatur nuhun mama ka dieu. Sangem bari paos teh mah Kang abdi mah meuni asa ditombok congcot. Mama langkung ti payun abdi teh nada dihapunten. Tina kajantenan wengi tadi sanes teu sopan, sanes teu gaduh bema karama kanu janten sepuh. Adi wangsul tanpa pamit ka mama bari kaayaan abdi matak ngisinkeun sadayana. Ceuk cep firman gancang sanuk-sanuk men tadi hampura tina kajadian nu karanapan ku dirina dina peuting tadi. Sami-sami Asep. Manawi mamah ka dieu teh utamina mah bade tumaros ka Asep tina kajantenan wengi tadi. Eta kunaon atanapi menak naon Asep ngagorowok teras mulih bari hilap kana kaayaan salira teh. Mamah nuju monok kiat ka ngoreja treuwas liwat saking. Malih mamah ampir-ampiran bade ngajerit ceuk ke Julaiha nanya bari neuteub seukeut. Manawi menak pikasieun mamah, uwi kabdi hilap kana naon teras we sakalumpat lampet. Teu sirikna ti babaranting. Tema cep firman kakara ngajelaskeun sakitu. Kumaha Asep ku kupingan teh menak pikariwaseun, menak pikasieun maksad teh? Julaiha semu kaget bari teu leupas tina paneuteupna. Leres mama abdi teh menak pikariwaseun pokona pikasieun welah pokona mah. Abdi teh reuwas luar biasa reuwasna nu mawi kajantenan dugi ka kitu abdi teh. Temut di bumi alam atuh ceuk paripaosna. Temut di Purwadaksina janten kumaha we kitu jalmi nu kaweur mama. Tema cep firman. Eta menak pikasieun teh perkawis naon Asep? Nah Asep teh ngimpen atanapi kumaha? Cobi carioskeun ka mama. Blak-blakan we nyarios ka mamah mah. Ulah aya nu didingding kelir di sinang siloka, carioskeun we sagemlengna. Naon kajantenan utuh bimba ka diri Asep teh? Cing carioskeun ka mamah ulah asa-asa. Julaiha nyesedek tumanya. Teu hararese barabat we ku cep firman diterangkeun panjang lebar. Dimimiti ka badug tonggong ku si Kumayang Sari pamajikanana. Nepi bale-balikna ka imah bari lulumpatan yen Mayang Sari robah rupa matak pikasieun. Panon duana neba bruncelik. Atuh kulit beungeut malalekat siga sisit orai megar. Buuk kemening ngariring kiwik jeung semu gimal. Ampir aya kana saparapat jamna cep firman ngadadarkeun tina kajadian peuting tadi. Atuh Julaiha pokna deui siga anu teu percaya kana katerangan ti cep firman. Nu leres Asep, nu leres panginten Asep teh ngimpen atanapi gunam, atanapi muhun ka impen-impen we, atanapi kantos menak cariosan nu matak pikasieun. Teras kacacanakeun ngimpen manawi. Mama leres mama. Sanes ngimpen, sanes ngalinur, sanes gunam. Piraku abdi ngimpen atapi ngalinur atapi gunam. Biasanya angkeun listrik. Kalayan teras lumpat di bumi duwi ka dieu. Panginten moal ge kapernak jalana upami abdi gunam mama.
leres abdi mah terus terang we menak kajantenan nu matak pokona mah sesah dicarioskeun deui ge mata kukurayeun atuh mamanya neme abdi mah saumur nyuhun hulu nu dugi ka aya kajantenan model kitu eta mah wah abdi mah sawakna ge jigana mah moal dugi ka naon teh moal seep mah tema Cep Firman sajelasna lain ngimpi lain ngalinur atawa gunam nya terus terang we kange mamah mah asa teu percanten Asep naon margina mamah tiasa nyangemkeun asa teu percanten teh wireh titinggalian mamah mah rupa Mayang Sari teh anger teu robih tingawitan anjeunna kaluar ti kamar dugi ka bieu mamah bade ka dieu malih ti kamari keneh anger we rupi Mayang Sari mah teu robih teu naon mung duka upami Asep ngimpen menakan upi kasieun lajeng gugah ningal Mayang Sari sapertos dina impenan cek Julaiha nganggap priannya Cep Firman tas ngimpi tuluy ningali beungeut anu jadi pamajikan titinggalianna siga pikasieun samodel dina impian saleresna mamah teu ngimpen sanggem abdi ge ngawitanna mah asa aya nu ngabadug kana itong isangge ku abdi teh Mayang Sari teh ngagugahkeun anak koreja teh atuh mamah aduh harita teh abdi hudang terase turun tina risbang mun tos kitu mah abdi teh ngahurungkeun listrik mama barang abdi malik maksad teh bade neroskeun waya kumaha nyampak Mayang Sari nuju si dengdang we si risbang ari lenyap teh hati abdi ngalenyap upami atos teh mah wah niasa kabur pangacian ningal dupa Mayang Sari patak pikasieun atuh mama nyaan soca buncelik budal giler kulit rarai sapertos sisit eta orai anu megar rambut ngariring kiwik sareng semu gimbal pendek nama matak serem we nu mawi abdi ngagorowok ge teras wangsul hilap kana naon-naon mama ku ayana abdi ngabaratak lumpat teh duy ka dieu teras emut kana cariosan Mayang Sari kapungkur nalika anjeunna keukeuh munut dipirak saur anjeunna teh upami abdi henteu mirak bakal aya nu namahan pati nu mawi diemut-emut muhun ceuk paripaosna dipikir dibulak-balik dibeuweung diutahkeun memang aya leresna geuning cariosan Mayang Sari teh kitu waboa eta cariosan Mayang Sari teh naon teh leres-leres bakal kajantenan da ieu nu janten emutan abdi teh mama muhun tah raya nu salah saurang pokona mah janten namahan pati kitu tah da ieu alim abdi oge ai nimulkeun Rajapati mah mama meureun kete nimulkeun Ramat Kamal ai jantenna nyaan kange mamah maasa teu ngartos Asep jalan rupi Mayang Sari sasieur oge henteu robih anger we kitu sapertos anu kapengker-pengker bilih Asep teu percanten mah kana cariosan mamah mangga ayeuna permanakeun ku Asep nah rupi Mayang Sari robih nah anger ceuk Julaiha tetep teu percaya kana keterangan ti Cep Firman minantuna ya teu sawios-wios ari mama kirang percanten mah tanapi ngaraos cangcaya mah nampi keterangan ti abdi da abdi mah kitu pisan mama naon rupina nu karanapa dina wengi tadi nu hartosna mah sanes jijieunan atanapi akon-akon ka ieu mah kieu we atuh mama abdi ngawangsulan deui kana cariosan Mayang Sari kapungkur nalika anjeunna ngabitan kulem di ibu mun di mama anjeunna keukeuh peuteukeuh munut dipirak kalayan saur anjeunna upami akang teu kersa mirak ka abdi ulah majar kumaha pasti jaga ninggeto bakal aya nu nemahan napati salah saurang ku ayana kitu ayeuna abdi bade masrahkeun deui Mayang Sari hidanget ieu abdi parantos teu ngagaduh-gaduh ceuk paripaosna getihna satetes atuh rambutna salamar ambekanana sadami tihus tiluhur sausap rambut dihandap sahibas dampal bade nyangakeun deui ka mama Cep Firman akhirna seren sumeren nyerenkeun Mayang Sari nu hartina rek megatkeun duriat ka daeta da kusieun teh nemahan pati janten Asep teh bade mirak Mayang Sari terus mama sanes abdi parantos laas kanyaa ka anjeunna geus aya kajantenan we nu sakumaha disaurkeun ku Mayang Sari kapungkur tema Cep Firman geus bilig pikirek nyerahkeun Mayang Sari nya ari Asep parantos kagungan pamadegan kitu mah kami mama teu wasa ngahalangan sok cuma wonten miwara mung asal ulah aya kalepatan ti anak mama naku pangemut mamah mah perkawis Mayang Sari teu aya kalepatan naon-naon terhadap ka diri Asep
cenah eta kapungkur mayang sari ngejat bari aya eweng aya di wewengkon Gunung Haruman. Sanes niat anjeunna ngantunkeun Asep atanapi kagungan lampah awon. Nanging kasana ku bangsa tiluman. Insyaallah kumamah didugikeun kapun anak. Bobot pangayon tibang tarajuna mah kumaha pun anak. Mangga atuh Asep mamah bade unjuk permios mung eta iraha Asep bade beberesna kalebe. Geus gila eta. Bari ngorejat nangtung sedeng hate mah teu ayat caritaan kitu ti Firman ceuk paibasan asa ngadenge sora gelap tengah poe ereng-erengan. Insyaallah manawi saya pamengan pageto we mamah dinten Rebo. Tema Firman terus mulai haturun tuluy kebat balik. Teu kungsi ngareret deui ku sabelah mata. Atuh Firman nutupkeun panto. Samalah dikoncikeun tuluy ka tukang bebeja heula kanu jadi badeja. Rek nanyakeun waragadna nyerahkeun ka bapa lebe. Pamustungan mah jadi kitu Firman aya maksud rek nyerahkeun mayang sari. Dina alatan ningali bebengetan mayang sari jadi robah matak pikasieun. Pada harupa mayang sari teh robah teu sing anger we kitu rupana. Nya ku anu pokok nama ku kuat-kuatna parabun. Ngaran Basuma dukun Orowodol. Cek tadi ge keur Basuma hayangan nepungkeun jodoh incuna ka Firman. Dume eta Firman katingalina senang. Imah atuh sakitu mah weweg gaji gede. Parabot rumah tangga kumpli. Malikan kana perkara Julaiha. Sajutna turun ti imah Firman teh para mitra. Teu wakabali ka imahna tapi nyimpang heula ka akina. Jengannya ka akina Den Budiman. Nuka telah Bapa Wantala. Kalacat Julaiha unggah ketepas, kalawan uluk salam menilentong. Assalamualaikum. Atuh para mitra tekung singa dua kalian ti jero geus aya nu nemalan. Saurang awewe tengah tubuh si horeng pamajikanna Pamantala demi katelahna Ibu Suhaemi. Waalaikumsalam. Kurutrak Ibu Suhaemi muka selot panto, berai dibuka kalawananya bari neuteub atuh beungeut Julaiha. Padeka saha Nyimas? Padeka Bapa Mantala Ibu aya linggih kitu. Aya Nyimas mah ngalinggih. Urang wartosan heula nuju dipengker. Bus Julaiha ka jero diuk dina kursi hoy. Ari Ibu Suhaemi ka tukang rek ngabejaan Pamantala salakina nu nyampakeur maraban hayam. Amana? Itu aya tamu istri bade ka amana? Semah di mana cenah ibuna? Tanya Pamantala bari ngunyang nangtung. Duh katu amanah. Da naon teh teu ditaroskeun. Sareng nembe teh nembean pisan tepang. Ina ari ibuna bet kawas budak. Hilang kitu ka kera tepung lain heug tanyakeun nu ti mana jeung saha ngaranna. Jung sing hareupan heula ku ibuna ke amanah rek ngumah heula leungeun. Cek Pamantala harita teh para mitra. Tuluy kacai ngumah leungeun sabab pinuh aku huut tas maraban hayam. Leos Pamantala harita teh abunten. Leos Ibu Suhaemi ka jero bari mairan cai sagelas tura di bakian. Nu teu sakumaha lila Pamantala norojo. Geuning Nyimas. Parantos lami bageur. Cek Pamantala meuni someah naker. Nembe mama kumaha damang. Julaiha nyolongkrong sasalaman. Pangestu dina wangkid ieu mah ucu. Samulina kumaha ari Nyimas kalih neneng. Alhamdulillah dina sawaktos ieu mah mama. Tema Julaiha gek diuk deui. Ibuna, da ieu ibuna Neng Mayang Sari teh. Nu kamari ieu ku mama jeung ku si Deden dibarengan ku babaturanana si Deden limaan. Nu dipaluruh ku mama ka Gunung Haruman nyaeta putrana. Ieu putra nen ieu. Cek Pamantala kakara ngajelaskeun. Kana kanu jadi pamajikan. Ngaso heula para wargi sadaya, ngaso heula ngaso. Para wargi kaum dangu. Harita Pamantala kakara ngajelaskeun kanu jadi pamajikan. Perkara saha-sahana anu ngaran eta semah teh
Atuh Ibu Suhaemi sabada dijelaskeun kudu jadi salakina tuluy nyarita. Oh, kutan ieu teh ibuna Neng Mayang Sari teh ya. Nuhun atuh bager. Tiasa ditepangkeun sareng ibu. Ceuk Ibu Suhaemi kakara nyahun. Sami-sami ibu. Tema Julaiha rada kapi asem. Keke dupi Nyimas teh mulih ti mana? Nangahaja wae ka dieu. Muhun maksad teh ibu naroskeun teh. Da asa nemean Nyimas angkat ka dieu. Harita para mitra atuh Ibu Suhaemi ge nanyakeun kitu. Subuh Nyimas. Sakumaha nu neme ditaroskeun ku ibuna. Mama ge ngaraos helok sareng heran. Pangna heran teh ku kasumpingan Nyimas ka dieu. Mangga bilih aya pikerseun magera carioskeun. Ulah dilami-lami blak-blakan we carioskeun ka mama. Menak kajantena naon atanapi aya masalah naon. Manawi sareng manawi mama tiasa ngabantos ka Nyimas. Nya atuh ngabantos-bantos ku tanaga. Dai ku biaya atawa ku materi mah. Mama teh batan sakieu teu gaduh naon-naon. Nya insyaallah ku tanaga mah manawi sareng manawi ku mama tiasa kabantos. Cek mangta pamantala ge harita nuluikeun pertanyaan nu jadi pamajikanana. Anu mawi ngahaja wae mama mung punten we abdi teh tos kumawan tuntu morojog tanpa laratan. Rajeun ka dieu ge dina waktos aya kaperyogian we. Ai teu aya kaperyogian mah abdi mah bleng kuraleng tara ka dieu-dieu. Isi nama isin abdi teh nepangan mama teh. Da kitu pangtos we panginten ku mama ge ka maklum. Pangna abdi tiasa dongkap ka dieu teh nu mawi abdi teh aya kaperyogian mama. Ulah kagungan emutan kitu Nyimas. Kangge mama mah bingah we nu aya Nyimas keur sarurumpaheun. Nawiskeun Nyimas ngangkeun sepuh ka mama kali ka ibuna. Dupi Nyimas teh aya kaperyogian naon mangga geura carioskeun ka mama. Ceuk mama ge tadi ulah didingding kelir di sinang siloka blak-blakan we caritakeun ka mama. Mun aya kaperyogian mah. Cek pamantala tumanya bari neuteu. Anu mawi kieu mama abdi teh name wangsul ti Cepirman. Sumuhun carogena Mayang Sari abdi teh tras we ka dieu. Dupi maksadna nepangan Cepirman teh aya taroskeun ka anjeunna. Wileh wengi kamari nalika anjeunna kulem dirorompok menak pikareuwaseun. Malih kirang-kirang nama abdi ge ngiri ngejat atuh ngiri ngajerit mama. Muping anu ngagorowok tarik pisan. Aduh. Janten kitu. Menak pikareuwaseun perkawis naon Nyimas. Pamantala bangun kaget tur teu leupas dina paneuteup. Teu hararese barabat we ku Julaiha didadarkeun. Dimimiti ngadenge sora nu ngagoak nepi ka ngadatangan Cepirman. Estu dijelaskeun saujratna. Atuh para mitra sadaya ditetek atuh di awal nepi ka akhir. Tutas Julaiha nerangkeun panjang lebar dina kajadian peuting kamari pok pamantala ngomong. Ya Allah ya Robi. Saur saha rupi Neng Mayang Sari Robi teh Nyimas? Sumuhun saur Cepirman mama. Eta ku Nyimas katingali. Kumaha naleres Neng Mayang Sari Robi rupina matak pikasieun? Pamantala telepas tina paneuteup. Henteu mama tika pungkur ge rupi pun anak mah teu Robi anger we kitu. Eta mah titinggalian Cepirman we panginten. Tema Julaiha atuh Ibu Suhaemi pamajikan pamantala kakara milu cumarita milu jabung tumalapung. Rupina mah tos nyimpen ninggal pikasieun teh panginten Nyimas. Duka upami anjeunna tos nyimpenna ninggal nu pikasieun man ibu. Nanging saur anjeunna mah teu nyimpen teu naon saurna teh. Harita Bahmantala nanyakeun. Ke Nyimas. Dupi saur Cepirman teh kumaha ngawitanana teh Nyimas? Abah mah ngaraos helok sareng orseran sumuhun babakuna mah. Bahmantala tumanya deui bari ngarere. Ai saur anjeunna mah ngawitanna teh kieu cenah mama.
nuju mono karaos aya nu ngabadu kana tonggongna disangki ku anjeunna mah pun anak teh ieu ngagugahkeun korejat anjeunna gugah teras lungsur tina risbang tos kitu nyaangkeun listrik jalaran ari wengi mah sok dipoekan barang malih kasampak pun anak nuju ngajentul calik dina kasur barang diteges-teges ku anjeunna rupi pun anak teh janten Robi matak pikasieun soca buncelik sareng gular giler kurit rarai saperto sisit orai megar rumah ngariring kiwik sareng bangun gima tos kitu ngagorowok teras lumpat keluar hilap kana salira setengah orat cah kitu saur anjeunna teh mama saparantos ande nyarioskeun kitu teh akhirna teh Kang Abdi janten ngajenghok sanggem palipaosna teh asa nguping sora gelap ngajelebet tengah poe ereng-erengan mama asa tebih tina sangkian asa anggang tina gamaran malih teu ngimpen-ngimpen acan anjeunna ngadon seren sumeren pun ana cek Julaiha nerangkeun deui sakumaha caritaan ti Cepirman ke seren sumeren kumaha nyi Mas Bah mantala can ngartieun kana maksudna Julaiha nyebutkeun Cepirman seren sumeren muhun saur anjeunna teh kieu mama tah ayeuna mah kieu cenah mama tidak ngetinten ieu abdi bade nyangakeun deui perkawis tuang putra getihna satetes rambutna salamar amekanana sadami teu ngagaduh-gaduh sanes abdi tos laas kasuka sanes teu hoyong manjang laki rabi sareng tuang putra mung abdi emut kana cariosan Mayang Sari kapungkur anjeunna keukeuh palai pipirakan saur anjeunna teh upami Kang Pirman teu kersa mirak abdi ulah majar kumaha pasti awal akhir bakal aya kajantenan Rajapati ka salasa urang tah ku ayana wengi tadi abdi lumpat teh kahiji ningarupi Mayang Sari matak pikasieun kadua naras emut kana cariosan anjeunna kapungkur anu mawi sakantenan we ayeuna mah abdi nyangakeun tuang putra insyaallah manawi teu aya wagelan pageto abdi bade beberesna kalebe tah kitu akhirna mama atuh kantenan abdi teh ngajenghok mama saharita teh kahoyong teh upami anjeunna leres-leres parantos teu aya kasuka kapun anak anu maksadna bade mira kapun anak ulah ku dasar alesan kitu majarkeun pun anak Robi rupina teh matak pikasieun jalana sapaninggal abdi mah tika pungkur dugi ka dinten ieu oge sasieur ge rupi pun anak teh teu Robi mama tong bujeng siang sanosra wengi oge anger we kitu rupi pun anak mah cek Julaiha rada panjang lebar nerangkeun deui sakumaha caritaan Cepirman rek nyerahkeun Mayang Sari bari nyarita kitu teh Julaiha make jeung Cumalima nah akhirna janten kitu nyi Mas upami dasarna kitu mah tiasa janten Cepirman nyebatkeun ning Mayang Sari Robi rupina teh diangge alesan teh cek pamantala sapamadegan jeung Julaiha pada boga timuru yen Cepirman rek nyerahkeun Mayang Sari ku dasar majarkeun rupa Mayang Sari robah turus yeuna nemahan Rajapati nu sabenerna mah ceuk tadi ge katerapna ku para bunti Basuma sedang Basuma teh kapiuana Julaiha hari kata-mata mah Cepirman boga sangkaan goreng terhadap kadiri Den Budiman tapi kabudak disangka tetesan getih ti Budiman da kitu atuh loba cenah tanda-tandana anu ngajadikeun Cepirman boga sangkaan gede ka Budiman eukeur Basuma marabunan tuluy-tuluyan mangaruhan tuluy-tuluyan mun disuruh pancaran teh mah disuruh pancaran ku Basuma nepi ka atuh seuneuna ge tuluy nepi ka tuluy ngagegedeg da kitu sangkan Cepirman bengkah rumah tanggana jeung Mayang Sari di mana Cepirman bengkah rumah tanggana jeung Mayang Sari dinya Basuma rek ngajalankeun rolna nyaeta teu aya deui rek ngakurkeun nu jadi incuna rek diakurkeun ka Cepirman da memang atuh ningali ku syariat mah Cepirman teh parawargi imah waweg atuh pagawean geus boga kalungguhan lumayan penghasilan gede
babari lamun seug incuna ngadahup ka Cep Firman teges moal susah deui. Tinggal nyaning cek paribasana senangah-nangah ning. Ta ayeuna aya kasempetan. Eukeur mah eukeur Basuma teh. Manehna ngarasa ngenes hate, ngarasa ngewa ka Julaiha kulantaran Julaiha geus nampik sapajodogan. Da kitu cita-cita Basuma, mati-mati manehna teu laksana ka Julaiha ge. Hayang ningali kulawargana Julaiha, anakna Julaiha atuh paburan tak rumah tanggana. Kitu pamikir Basuma. Hiji kolot nu oro-bodol, aya kadua kolot teh ngajujurkeun kanu jadi saar kanu sahanapeun teh. Komo ieu sifatna ka Julaiha teh kasifat sebut anak atuh. Minang kana masuan da teh. Da Julaiha nyebut ka Basuma teh nyebutna ge Wasuma. Jadi sifat anak, tapi atuh Basuma boga sifat kitu. Boga kalakuan anu memang beda ti batur. Geus kolot mah make hayang boga pamajikan deui sagala. Dasar Basuma atuh para wargi. Julaiha para wargi anu mulia atuh harita nyarita deui. Nanging sawios mama. Mana kieu oge tos nasibpun anak we sareng abdi kedah menaka pilihan batin. Cek Julaiha setengah nusapan ngupahan dirina sorangan. Padahal batin mah nyeri ku caritaan Cep Firman. Nepi ka perih alah batan digerihan ku hini cek paribasana. Nyeri alah batan ditutuan ku halu. Bah mantala nyarita deui. Leres nyimaskeun ulah ka pameng sobar nyimas dawal akhir ge bakal karaos ku anjeunna. Atuh ceuk paribasana sing saha nu melak eta bonteng hasilna ge baris bonteng. Sing saha nu melak goreng hasilna ge baris goreng. Sawangsun sing saha nu daek melak cabe hasilna ge pasti cabe. Sing saha nu melak hade hasilna ge tangtu hade. Keuneng nyimas ulah ka pameng sobar. Komo kitu Neng Mayang Sari teu kagungan kalepatan naon-naon kanu janten carogena. Urang sangakeun sagala rupina kanu murbeng alam, kanu nyiptakeun ieu alam sareng saeusina sadaya. Satung kebing langit satang karaking jagat angin Allah nu nyiptakeun teh. Janten pikeun urang mah teu aya deui urang serenkeun we ka Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi nu maha kawasa maparing jalan, jalan anu dipirido ku mantenna. Kitu tah nyimas, ceuk abah nu bodoh kitu oge. Wah mantala para mitra sadaya, harita teh aya ngomongan atawa ngawawadianan ka Julaiha, sangkan Julaiha ulaha kapalangnya sabar. Atuh Ibu Suhaimi ngilu jabung tumalapung. Nyimas mangga dileueut caina atuh, ceuk Ibu Suhaimi kakaranitah nginum ka Julaiha. Ai sumuh nyimas, sok dileueut heula sareng naon atunya? Keur nemean teh ka dieu rajeun ngaleueut ge, ukur cai goang. Ceuk Bah Mantala mairan kana carita anu jadi pamajikan. Cekap ibu ditampi atuh, mangga nyimas mangga. Kemal Ibu Suhaimi regot Julaiha nguyup cai ukur saregot. Sagelasna ditunda deui dina pisin. Atuh para mitra geus kitu mah Julaiha pamitan bali. Ceuk pikirna bisi Mayang Sari arep-arepeun sabab geus lila. Ngaso heula para wargi sadaya, ngaso. Mitra pamirsa nu teu kacaturkeun di jalana para wargi sadaya. Atuh Julaiha geus tepi ka imah nyampak Mayang Sari keur ngangais budak di teras. Julaiha kakara ungah ge Mayang Sari siga nu teu sabar, hayang nanyakeun bari nutup. Aya apana si Cecep teh mama? Aya nyampak keur di teras. Kumaha saur anjeunna waktos ditaroskeun ku mama kajantenan anjeunna wengi tadi. Mama capek kenehnya jeung rek disalin heula ieu teu kuat ku hareudang. Julaiha can wani nerangkeun
sabab can reureuh jeung capek keneh kawan tutas ti Cepirman terus ka pamantala Akina Den Budiman sajabati kitu Julaiha ngarasa bingung ngabejakeunana sakumaha caritaan Cepirman dibejakeun satara basna kumaha teu dibejakeun kumaha keneh ari dibejakeun sok sieun reuwaseun atawa beratna sieun jadi pikiran tapi akhirna mah ku Julaiha rek dibejakeun satara basna sanggeus disalin ku baju urut tadi tur geus cukup lila reureuhna gek Julaiha diuk kalawannya nya ieu ngageroan Mayang Sari nu keur nyarekeun budak di kamar. Torojol Mayang Sari harita nyampeurkeun gek diuk ke pahareup-hareup kalawan Julaiha pokna nyata kieu neneng sadatangna mamah ka ditu teh teu loba obrolan nu sejen lamun dicokot ringkesna teh mah dicokot ringkesna mamah teh mamah nanyakeun ka Cepirman kunaon atawa manggih naon peuting kamari ngagorowo bari terus lumpat keluar tur poho kana naon-naon ceuk manehna teh ningali nu matak pikasieun nya ku mamah ditanyakeun deui eta ningal pikasieun teh aya naon geus kitu mabaraba teh ku manehna dicaritakeun rada panjang lebar asalna mah aya nu ngabadu ku siku kana tonggong disangka ku manehna mah eneng cenah ngageuingkeun korejat manehna hudang kalawan turun tina risbang tuluy ngahurungkeun listrik barang malik nyampak neng keur cunggelik dina risbang barang ditilik-tilik rupa neng jadi robah matak pikasieun panon barun celik jeung gular giler kulit beungeut kawas sisit orai megar buuk ngariring kiwik semugi mah kulantaran sieun nya manehna ngagorowok bari ngabretek lumpat terus balik bari poho kana awak bubulucun setengah ora tah kitu nurutkeun katerangan ti Cepirman mah ku mamah disangka tas ngimpi manggih kasieun ih tetep we ceuk manehna mah teu ngimpi teu naon cenah kitu ceuk Julaiha kakara nyaritakeun sakitu perkara Cepirman nyerenkeun nah kakara sakitu perkara Cepirman rek nyerenkeun atawa rek nyerahkeun mah can wani nerangkeun ya Allah nu leres mama Mayang Sari bangun anu ngaranjuk ari eneng samaruk mamah jijieunnan kitu nyaan Cepirman teh nyarita kitu ningali beungeut neng matak pikasieun tembal Julaiha dereg-deg harita Mayang Sari ka kamar tuluy ngeunteungan beungeut sorangan bari dirampaan teu lila kaluar deui ti kamar mama geuning banget abdi mah teu naon-naon ditinggal tina kaca eunteng lomari oge eta kumaha katingalina ku mama beungeut abdi teh mama cing enggal ku mama atuh nah abdi teh Robi katingali ku mamah mah beurang peuting anger we kitu teu aya robah teu aya Robi teu naon-naon keun ku perkara kitu Cepirman nyebutkeun ningali beungeut neng matak pikasieun sakumaha nu dicaritakeun bieu ku ka mama ngan akhirna mamah teh timbul ngaranjug hate neng lamun geus teh mah meni asa ngadenge eta ieu sora gelap tengah poe ereng-erengan kitu aya cariosan naon ti Kang Firman teh mama enggal atuh carioskeun supados abdi enggal uninga aya naon Kang Firman teh nyarios naon nu matak nimbulkeun manah mamah teu raos teh mama saperus mamah nyebatkeun cenah tadi kami sareng naon teh ngadamut gelap tengah poe ereng-erengan teh kumaha mama abdi mah teu kahartos Mayang Sari tuluy neuteu saacana mamah ngajelaskeun leuwih ti heula mamah ieu pepeujeuh ka neng omatnya ulah dipake kareuwa sok sumawona jadi pikiran nu hartina neng kudu sadar mana kieu ge geus nasib neng nasib mamah jeung budak akhirna teh Cepirman nyerenkeun neng ceuk manehna teh ibu mamah ngomongna ka mamah teh mamah abdi bade nyangakeun tuang putra getihna satetes rambutna salamar amekanana sadami ti luhur sahusap rambut ti handap sahibas dampar tah kitu janten
Iwangki dinten ieu abdi tos teu ngagaduh-gaduh. Kalayan insyaallah pageto abdi beberes kalembe. Tah kitu caritaan ti firman anu pamungkas teh Neng. Puguh lamun dipikir ku saliwat mah caritaan kitu teh matak ngaranyug kana hate. Tapi lamun dipikir deui ku mama eueuh hartina dipake ka teungeuna atawa dipake nyeri hate. Ngaso heula para mitra sadaya, ngaso heula ngaso. Para wargi anu mulia nu sami-sami ngabandungan idong. Atuh puguh we harita para wargi sadaya. Sabada Julaiha atuh nerangkeun sing sakur anu kajadian. Jeung nerangkeun sing sakumaha caritaan Cep Firman anu harita didongengkeun deui kanu jadi anakna pikeun mayang sari nyaan meninga jenghok ceuk paribasa nalir ibarat ngadenge tengah nalir sora gelap tengah poe ereng-erengan reuwas luar biasa reuasna ngajenghok jeung hookeun naha geuning nu jadi salakina bet ngomong kitu atuh harita ge tuluy nyarita mayang sari teh janten Kang Firman teh bade mirak abdi mama. Mayang sari bangun ngajenghok. Nya kitu Neng tapikeun bae tong jadi pikiran tong jadi leutik hate atawa tong jadi pondok pangharepan. Keun bae mana kitu geus nasib Neng kudu dipisah kudu jadi salaki. Heueuh kudu diragragan tala. Keun bae yeuh mamah ge tanggung jawab. Di mana hidup diserenkeun mamah jarianana ku mamah baris diurus sugan urang teh moal ada urang teh kabeh ge direjekian ku nu maha kawasa direjekian ku nu maha kawasa komo si otong mah heueuh anak Neng sarua we jeung incu mama tah si Asep keun sok sanajan digentelke aku urangnya kamana-kamana ge baris diurus ulah sieun ulah hariwang keun bae mana kitu ge geus nasibna urang silih tingalikeun we ka hareupna kumaha satuluyna kah perkara Neng geus ceuk mamah mah ulah loba pikiran naon-naon ceuk Julaiha bari cuma 5 da saorana ari batin mah ngarasa mangngerikeun ku nasib mayang sari sanajan lain anak teges oge daku lantaran atuh dirorok ti leuleutik nya kaasak anak sorangan Gusti Maha Agung nami kabina-bina teuing Kang Firman atuh rek menyerahkeun we da abdi ge moal embung moal ngeukehan wae kudu dipihukum ku anjeun mun hayang teh ulah nyieun alasan kitu tina alatan ningali beungeut abdi majarkeun pikasieun tungtungna mah kalaka mitnah ka batur mah marukan teh kumaha jalma nu mitnah teh nya segeruk mayang sari ceurik ngarasa nyeri pola ku pola nu jadi salaki lain nyeri dumeh diserahkeun ngan nyeri disebut rupa beungeut jadi robah matak pikasieun ari mayang sari jaya ari tate para mitra nya harita teh ceurik ari goak budak teh nu keur sare di kamar teh ngagoak siga nu terus rasa jadi inung bapa bakal pipisahan gancang kumayang sari disampeurkeun tuluy dipangku kalawan disusuan bari dilahun sirah budak diusapan bari pokna dedeh teuing kasep pisang kahidap gumelar ka alam dunya bakal manggih kanyerian tina alatan mamah bari sepatu rajin siapa tapi sakitu dari hidup sing sobarnya kasep sing panjang umur sing gede milik gede darajat sing soleh sing bager mayang sari beuki kerep murag-muragkeun cimata ningali turun ngadenge caritaan mayang sari kitu Julaiha ge kabawakeun hujan cimata keur kitu di luar sada sora lalaki pupun tenang atuh Julaiha gancang kaluar ti kamar bari nyusutan cipanon harita teh kutungtung kabaya ana berai panto dibuka horeng nu pupun tenan teh basuma kapi uwana geus aya kana sabulanna kakarada tanggeun
Geding aturan minamai ka dia deui kamana wae teh atuh cek Julaiha ngabagiakeun ka Basuma. Aduh yak itu teh we Mas ari loba uruseun mah teu ari ku balas uncrak incring nyiar eusi boboko kumaha calageun temal Basuma bari unggah pangesto ari lahir mah samulihna kumaha istri sang saputra putu berkah dina waktu ieu mah kamana ari si Neng Basuma nanyakeun Mayang Sari nu masih kene di kamar keur nyusuan budak. Aya Neng ya aya Aki. Julaiha ngagegero Mayang Sari goledag budak dikedengkeun tuluy kaluar ti kamar. Idamang tanya Mayang Sari tuluy sasalama. Berkah Neng temal Basuma bari patarempa dampaleungeun kalawan Poki. Hampura Aki Neng kakara bisa ngalongok ayeuna. Lain Aki ieu naon teh notorekeun. Notorekeun maneh ngadenge beja Neng geus ngalahirkeun. Banyak itu teh we Aki teh keur ari urusan pepelakan. Teu kajadian wae beak kumaha. Lalaki awewe budak teh Neng. Aki temal Mayang Sari luk tungkul ari Julaiha ka dapur rek nyician cai. Ngaso heula para wargi sadaya, ngaso heula ngaso. Para mitra pamirsa, sabada Basuma meunang keterangan ti Mayang Sari yen geus ngalahirkeun anakna lalaki atuh Basuma nyarita deui. Syukur we geus alamat maneh. Mudah-mudahan sing panjang umurna sing gede milikna. Ari bapana sok ka dieu. Mangkukna we ka teh Aki teh sawengi temal Mayang Sari cuma 5 deui. Eta batin teu weleh ngeri. Ye ari Neng kunaon da teh? Katinggalin aku panon cari nul siga-siga nu taceurik. Basuma talete bungeh ningali panon Mayang Sari cari nul sedeng nu nemalanana Julaiha bari norojol mairan cai ente. Namanawi tos menak pika nyerieun teh da nya kitu lah kasebat jalmi kirang kagaduh masok aya wae cocobi teh. Aya paripaos nete semplek mincak semplak teh sanes bobodohan Cek Julaiha bari nuna cai gek diuk ngareneng jeung Mayang Sari nu keur tungkul. Meunang kanyerian di saha nyi Mas? Tanya Basuma bari nutup. Dicaregana si Neng mohon ti Cepirman Ti Cepirman? Ari kitu? Meunang kanyerian soal naon sing caritakeun ka teu gablek keke nyosa. Jelema teh. Ditulunganana ngadon kitu. Naon kanyerianana cing caritakeun ka Sumun anjeunna teh nyerenkeun si Neng nu maksana bade mira. Kumaha nyi Mas? Pangreungeut Cepirman rek nyerahkeun. Kunaon jelema teh kawas nu teu hidang wae. Kakara boga budak ari can 2 bulan dilahirkeun maka aya pikiran rek nyerahkeun. Eta naon dasarna? Make jeung rek nyerahkeun sagala cenah. Cek Basuma para mitra. Lahirna siga nu milu teu ngeunah teh ku ngadenge beja ti Julaiha yen Mayang Sari rek diserahkeun. Ari batina mah langsung emprak-emprakan bari langsung perepet jengkol jajahean. Para mitra, aduh dasar Basuma si kasebelan teh. Si aki-aki si burokokok teh para wargi kalah kabungah dina hatena mah seuri ngadenge yen cenah Mayang Sari rek diserahkeun ku Cepirman. Waktosna para mitra sadaya Rupina dicekapkeun heula dugi ka dieu carios nyambung nu judulna nyaeta Rusiah Tunjung Sari. Sapunyere pegat simpai paturai patepang deui. Wilujeng kantun bae mangga permisi.